Tapi nalika bojo tos paham karena agama, da bapak mah cukup we noel karena tuurna. Toel aja cenah tuurna teh. Aisup teh ka kamar, geus nangkarak bengkang we. Pak bisa kitu ngadidikna agama. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah wa tabarakallah. Insyaallah ya hujan nu dilungsurkeun teh sing dijantenkeun hujan anu pinuh barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al shayban nafi'an. Mugi Allah ngajantenkeun ieu hujan teh anu pinuh kamanfaatan kanggo urang sadayana. Bapak sadaya, alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'abillah. Sok sanaos dina guyuran hujan anu sakieu derasna, anu sakieu ageungna hujan takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ieu henteu ngirangan rasa bingah urang sadaya anu mana ditakdirkeun urang ku Allah teh sapertos kieu kedahna. La tataharraka dzarratun illa biidnillah. Sehingga segala sesuatu moal mungkin terjadi tanpa saizin ti Allah Subhanahu wa taala. Sokomo ieu kajantenan kempalna urang sadaya di tengah guyuran hujan ieu ngarupikeun takdir ti Allah Subhanahu wa taala anu kedah disyukuri ku urang sadaya. Peryogi dicatat sepuh aya nu nyangem kieu khususna ka Agilang ya. Di mana-mana orang milarian calon pibojoeun atanapi istri anu bade dipigarwa ku urang teh maka mun tiasa mah syaratna teh aya 3 nyaeta anu kahiji dan anu kadua din anu katilu dun. Jadi milih pibojoeun teh kedah dan din dun. Pek pilari cenah pibojoeun teh dan din dun. Omat ulah milari pibojoeun teh ulah anu dat dit dut. Kedah dan din dun teu kenging dat dit dut. Anu kumaha cenah pibojoeun anu dan din dun teh? Anu kahiji dan ari dan teh dipanjangkeun mah nyaeta pek pilari pi istrieun teh engkena jadi bojo urang teh anu sering dang dan. Jadi gaduh bojo teh kedah anu osok sok dangdan. Ngarah naon? Ngarah teu aya bosenna. Soalna lamun bojo urang tara dangdan komo bari jeung uih ti Serang buuk rawa-grewig acukna bararau kesang ari ku pelakor sok ngamek tapi teradangdan manawi ka kaum hawa khususna ka ibu-ibu maka usahakeun semaksimal mungkin kedah kersa dangdan sabab nu kahiji dan kedah kersa dangdan keun we geus sepuh oge kedah dangdan teh kedah dangdos ulah sampai kata dangdan, pamajikan saha cenah itu lamun teu dangdan teh. Tapi cobi lamun dangdan, insyaallah. Anu kadua, maka pek jadikeun pibojoeun anjeun teh cenah anu sae din. Naon din teh? Artina agama. Saalitna ari paham mah, ari ngarti mah kana agama. Panginten moal poekeun teuing atuh dina hirup rumah tanggi teh lantaran paham ngarti kana bag-bagan agama. Ngarti kana bag-bagan agama. Di mana-mana bojo tos paham tos ngarti kana bag-bagan agama, maka si suami kan moal susah payah deui ngarahkeun ngadidik ka anu janten bojona eta. Lantaran tos paham dina urusan agama. Abdi kasumpingan tamu. Karesan tamu abdi teh
tebih ti Bandung. Margi si tamu teh jamaah anu sok huruj di masjid. Eta si tamu ngobrol ka abdi, Ustad, biasana cenah. Lamun hoyong disugemakeun ku bojo, setidakna urang teh kudu ngolok heula kanu jadi bojo. Kedah dipangmeserkeun heula jalan martabak hanut, kedah heula diajak jalan-jalan, komo cenah aya pas gajihan mah. Oh diolok heula ku urang lamun urang hayang disugemakeun ku pamajikan. Tapi nalika bojo tos paham kana agama, da bapa mah cukup we noel kana tuurna. Toel aja cenah tuurna teh. Aisup teh ka kamar, geus nangkarak bengkang we. Pak bisa kitu ngadidikna agama. Matak nu kahiji pibojoeun urang teh kedah dan, artina anu tiasa dangdan. Anu kadua din, anu paham anu ngarti kana agama. Anu katilu pibojoeun teh atawa anu tos janten bojo kedah paham kana dun. Naon dun teh nyaeta urusan dunya. Aya kahoyong bari jeung prakdaekna kadituna kadituna naon? Kadituna bari jeung apik, bari jeung rik-rik, bari jeung gemi. Sabab teu cukup ku hayang hungkul. Adun teh hayang dunya tapi boros. Unggal poe paket teh datang. anu hiji ti Shopee, anu hiji Lazada. Hatur nuhun biis. Sagala gitu. Maka di mana-mana si istri atau si calon istri paham kana dun, maka bakal ngagaduhan cita-cita, bakal ngagaduhan kahoyong, bakal ngagaduhan sifat lebar lamun rezekina henteu aya nyangsangna. Ya maleuheung mun gajihan bulan ieu nepi ka bulan hareup, ya karek saminggu geus dadas. Pan aya istilah di urang mah aya koreh-koreh. Cok aya anu cok koreh-koreh, leuheung koreh-koreh cok. Di koreh heula neme ku urang dipacok. Iya geus cok koreh-koreh. Geus diheulakeun gitu. Kadang-kadang salah kita apa jol aya nu nagih ka salahir. Oh eta mah awewe tipena lain tipe dun. Manawi anu kahiji dan nu pinter dangdan, anu kadua din nu paham kana agama, anu katilu dun hartina anu hoyong gaduh rezeki, hartina kersa di dunia. Anta sansun